Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamar rada ya? Ayo. Ini suaraan. Pasar Ciawi balik salam. Ulah hilap obat kuat kenuratna. Sing sumanget ari ngajawab salam sangka salamet dunia akhiratna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Girang pangajian anu kusim kuring dipika hormat. Tegap grek. Kuring kieu-kieu anak paskibra anu gagah dan perkasa. Ngadeg nasim kuring ieu tempat teh sarta ngiringan ngabodor dipiwarang ku sepuh sareng guru kuring. Cenah mah kuring teh budakna pikaseurieun cenah mah nya. Duka teu danya. Asa kieu we da kuring teh. Saur panonton kumaha yeuh panonton? Lucu tak? Lucu tak? Meren. Nu penting mah sim kuring mah emut kana sisindiran anu unina. Wah mangu dina nyiru, mulung kuba dirigenan, guru digugu jeung ditiru, indung bapak diajenan. Jadi sim kuring mah nurut we ngiringan ngabodor. Hayu pamugi we kenging amin. Amin keur atuh euy. Hitungan pisan amin ge. Nuhun panonton barudak. Terasnya kuring mah jalmina teresep kana jalmi anu songong atawa adigung. Da jalmi mah lain tepatna adigung lantaran di luhur langit aya naon coba? Aya naon? Aya satelit. Terasnya sim kuring teh ngabayangkeun mun kuring jadi biduan dangdut. Awarung teh make bedak meni pedong. Pipina beureum, beuheungna hideung bendera Irak. Apaan aya laguna? Ye. Kulit kelir koneng cangkang cau. Unteuna bodas dipuntariku. Biwir berem-berem jauher hayang panas coklat kopi susu. Terus tak? Oh, masih mah jadi penyanyi Indonesian Idol yang geus lah, geuskeun mah. Kieu panonton. Hayang apal teu? Kuring cuma baturan, pan ka dieu teh rek bimnya. Bim Alphard eta nu warnana beureum jeung hejo. Ya teh. Bim Alphard angkot panu pernah lomba teh loba lain hiji dua pastina bimamun jalan deukeut ti dieu mimiti di ditu tepi ka dieu kuring deuk dihandap lesehan babaturan daekeun gentian pan mun jauh kitu mah geus mamikiran lomba nyarieut nya panas bujur di jeung panas hate teh ka bagian deuk dihandap meniwatir kieu mudah-mudahan we atuh aya hasilna amin. Panonton uning ah teu ieu urang make naon kuring Palestina. Irak salah Palestina di zaman kiwari nuju rame pisan ngeunaan Palestina laras teu panonton sedihnya lamun urang imut ka dinya mah urang tepi ka ayeuna tiasa seserian bunga barang dahar tinggal sakola karibrik lamun di Palestina mah boro-boro mikiran barang dahar jeung sakola mah keur cicing hungkul ge teu aman ti ditu ti dieu dar der dor nah ti dieu urang kudu ngadoakeun ngan hanjakalna ieu nya urang lolobana ngan saukur homo unggul aksina eueuhan membleh kumeok meme dipacok intina lamun urang ngadoakeun kudu dibarengan jeung paripola urangna ieu mah ngadoakeun oge BTS naon coba BTS panonton budak tara salat soroke di wadul atuh tos urang
mun bisa mah nya urang teh kudu dicontohkeun jeung sikap urang nu hade. Insya Allah doana diijabah ku Allah. Amin. Panonton kuring sisindiran ya. Sapopoe kuring ngaji iman Islam tambah di sakitu ti abdi anu jeung im. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya